wa idza rada bisu'an jeung nalika Allah ngarencanakeun ti azali hiji jalma bakal ka neraka kutima lahu bisu'in maka pagaweanna ku Allah ditakdirkeun tungtungna ku pagawean anu joreh. Si eta meuni kalem baheulana boro-boro daekeun nongton sing di masjid jeung di mushola. Ku sabab mereka neraka sabab kana maot pipilueun jeung batur. Ya. Segala rupa geus nyawer sagala rupa pokona horeng teh ti azalina bakal kana neraka. Karena kitu panasallallahu ta'ala min fadlih urang nyuwunkeun ka Allah tina kamurahan Allah ayyamunna alaina mudah-mudahan Allah maparin anugerah ka urang wala jami wanina jeung ka sakabeh dulur saagama urang bil mauti ala tauhid ku nyaeta maot netepan tauhid wal amali soleh jeung netepan ciri amal anu soleh walhamdulillah.